Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngargepkeun sareng nglarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Allah Juru Salamat Abdi. Dumasar kitab Jabur pasal 42. Sarengnas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-12 anu unggalna kieu. Kunaon kaula sakieu nalangsana? Kunaon sakieu sedihna? Kaula neudeun harepan ka Allah jeung sakali deui rek muji ka mantena Juru Salamat jeung Allah kaula. Para mitra, urang tangtos terang kana tokoh Superman, saurang pahlawan adidaya nu salirana teu tembus ku pelor, teu teurak ku peso. Nanging si horeng teh Superman teu leres-leres super. Anjeunna janten lemah nalika ditarajang ku batu kriptonit, batu ti planet Krypton, tempat baligesan ngajadina. Taya Superman di dunia ieu sadaya manusia nu katembong kuat sakalipun pasti ngamilik kalemahan. Nu ngagurit Jabur salah sawiosna. Di tengah puseur kasusahan anjeunna jumerit, beurang peuting abdi ceurik, tedaeun ge mung cipanon, musuh hantem bae nyalindiran mana Allah maneh teh. Kitu diseratkeun dina kitab Jabur pasal 42 ayat nu ka-4. Sajujurna anjeunna ngedalkeun, hate kaula nyelekit ngadenge panghina maranehna anu teu eureun-eureun nyindiran, mana Allah maneh teh. Kitu diseratkeun dina kitab Jabur pasal 42 ayat nu ka-11. Tah eta oge jumeritna seueur jalmi nalika pagebug atanapi pandemi COVID-19 tumerap nyaliara sareng jalmi-jalmi nu dipikanyaah ku urang janten korban. Eta oge jumerit urang nalika masalah bisnis merekpek ngahangtem ngagempur lir laut gumuruh ombakna ting jalegur nu taya tungtungna. Taya nu lepat upami urang mareka Gusti bari cireum bae sareng tumaros ka mantena. Gusti Allah moal bendu mung lantaran urang mangnaroskeun ka anjeunna. Nanging kitu urang oge kedah nuladanan nu ngagurit Jabur di tengahing katalangsarana anjeunna mungkas jumerit tangisna ku ngagero. Kaula neudeun harepan ka Allah jeung sakali deui rek muji ka mantena Juru Salamat jeung Allah kaula. Kitu diseratkeun dina kitab Jabur pasal 42 ayat nu ka-12. Para mitra, Allah memang katingalina siga nu mindel nu calik wae, tapi anjeunna tara kulem. Allah kagungan waktos sareng carana kangge nulungan urang. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ku abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali sareng tema Allah Juru Salamat Abdi. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun sareng nyeuketkeun iman abdi sadaya supados abdi sadaya tetep mi iman sareng ngandel ka Gusti Allah anu langgeng. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.